Atuh kemudian saat administrasi sejati sejati sudah semua semua suci dan atuh kemudian raksa administrasi pupus turun kamanggung kesang rumohon kabatara nada suci kabatari nada suci kamo agung kuring belajar ngidong-ngidong dari papampun udang dongeng bahala tujuan manggung kedalapan kerdi sorang pilih sarut alas parias sarut Truk galur no kapungkulan nagaya kasakur para karuhun kasakur para raja nuka cakur dina galur nuka ucap dina carita besi kasebut namina besi salah nyarita tercocok yang saya nak lalakon urang nepi ka poe ieu najan dia kabeh kangaing pada satya tapi ngahing henteu menang mawa dia pipiluh ngilu hirup jadi balangsa ngilu rudin bagi lapar dia mudu marilih bikin hirup kaharepna supaya engke jaga ninggeto jembar senang subuh bisa ngadekeun di pajajaran anyar lain pajajaran anu kiwari tapi pajajaran anu anyar anu ngadegna digeungkeun ku obahna jaman pilih ngaing moal ngahalang-halang sabab pikeun ngaing ante pantes jadi raja anu somah sakabeh lapar oke balangsa darangekeun nu dek tetep ngilu jeung ngaing geura misah kabelah pidua anu hayang balik deui ka dayeuh panideungan geura misah kabelah kalem anu dek ngawuak kanu kerjaya geura misah kabelah wetan anu moal milu kasaha-saha geura misah kabelah kulon darengekeun dia di belah wetan masing nyaho kajayaan milu jeung dia nyatunan dia anu engkeuna bakal marentah kadulur jeung kabatur tapi masing ngarap nyalako ari nyana bakal kabalinaan engkening bakal aya babalesna dik geura mati dia anu di belah kulon papa itu dia ngacak kesantan sabab ikena turunan dia jadi panggeuing kadulur jeung kabatur kabatur urut salembur kadulur anu nyorang saayana kakabeh anu rancage ti hatena engke jaga mun tengah peuting di Gunung Halimun kadenge solah tunggulan tah eta tandana saturunan dia disambat kuno dek ngawin dia lepak cawena ulah sinan talang teh sabab talaga bakal bedah jik geura naringgan tapi ulah ngawil katongan pun luka awe teka deuleu tapi aya kasakabeh nu gerenda dulu mampah
Harirup jadi pangeusi. Harirup jadi pangeusi nyaricingan jagat alam ieu nu paralun sabab kula adek nyatur carita nu kapungkur nu kungsi aya handeuleun tunda karuhun hanjuang anu marapai paralun mantakna kaula nyatur sabab pajajaran dijieun carita tapi disilok kuno sarieun dipajarkeun mumuja dewa jeung direka dirobah dijieun dijieun ku arinya nu gariru jeung ku sakabeh kaula mah kaulanya engke jaga baris datang dari zaman loba menak loba pangkat harayang anyaraho deui rawayan Aryana ti pajajaran paralun ayeuna mah urang maco dibokbakeun urang ngasek dirareuheun tapi urang penta kanu boga urang teang di lebahna urang mimitian urang taram punya turkeun